Tiisin. Nelpon yang Siti ah. Halo? Tuju di mana? Amang jasa tuh aja nah. Berdeng ngobrol ya. Di PC biasa. Siap. Kayak di kabaran dinya. Assalamualaikum. Ini sih deh, menilai mimpi saran tuh. Jadi bikin ada penasaran. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Nembe dongkak. Pak RT teh Slami. Itu nembe gati ujang. Aduh hapunten Pak RT. Ayo tuh di pali ditu wae. Pemandangan saya di pali itu. Ayo tuh Neng Siti. Durasi ya. Tinggalkan abah nih deh. Ngobrol serius. Hayu atuh Pak RT. Jadi kieu Neng Siti. Teh bade nyaur serius. Bade nyaur naon Pak RT? Yosnya langsung wae nya. Soalnya durasi ya tos lami. Jadi Neng Siti teh kerasa tuh jadi bundana Alek. Hapunten Pak RT, Siti mah sanes alim. Siti mah tos dijodohkeun ku moms KA Robet bensin. Pak RT, Pak RT. Teteh. Itu mom milarian berkala kamu di dia. Ayo atuh. Kamana we ya boyfriend? Telepon ah. Ah, di reject au ah. Geura atuh sing isa manten. Sabar atuh, kalem we atuh. Geura atuh mun teu putus. Mah kita kalau ini capek hal aing boga awewe teh. Karena kejadian geus lumak anak wae. Pah, ieu tingali Alek ngominantu. Pah, jadi kieu Alek teh minta izin jeung minta duit. Rek kasih itu teh jeung ieu. Si papa dia pengertian. Cik apa? Salam heula. Salah tuh Pak betahkan kede cik atuh nu katuhu. Ih, teh ka suku. Aing teu balik cik atuh salam heula. Wah, si papa keur bager lumayan 150.000. Edan kasar pisan eta awewe. Kom dek. Kata oge minggu teh kerja bakti. Asyik teh kunaha buat humua mesigan stroke.
Mending agan pisan siga budak ngora hulang-hulang we temantes pisan kana umur teh. Insyaallah ya minggu. Cak atuh mending geus teu nyambung pisan. Lieur aing malah di dieu mah geus lah. Assalamualaikum. Nganclong wae atuh si Abah teh. Itu geura paket COD bayar. Nah, paket naon asal teh abang mah teu pesen naon. Kan bunda teh pesen skincare Abah. Mana kena boga pembelian segala. Geus burulah Abah, tong sok loba carita, itu si emangna geus nungguan. Sabareun gitu. Teu mahal Abah, ngan 500 ribuan. Di mana tuh bunda pira putih gitu sabrang hejo dialaan di wae. Maning dibayar taduh mbak dijual. Nya tugaskeun. Akibat si RT hulang-hulang, si Alek kakak ulin yang solusi ke barudakna. Oke, ya bantuan orang. Orang dikaitan ke si perangko ya gara. Santai. Orang ngabakal lah. Ulin wae sorangan atuh. Ya bantuan orang. Anjir eta pani nih rujit. Tapi slow. Stay cool. Yo, dak, apal teu bapak urang? Si RT, Pak RT juga nu galau kitu aing mah. Oh ya. Heeh, padakenan. Oh gitu. Heeh. Galau kunaon itu? Lah, dan nyawa pokona mah ada cicing we mikeun duit ge pada jujug mikeun we pokona mah teh. Eta geura ieu urang ek menang eta saeutik deui. Cik eta. Eta saeutik deui. Kunaon itu? Jigana masalah tentang Siti Neng Siti teh pokona mah eta lah. Sabintang ieu. Apal pokona mah jigana eta euy. Biasa meureun lah. Masalah duda. Kira-kira dak boga solusina teu tega urang ka bapah euy. Urang aya solusina. Naon kira-kira na? Kepenting kurang cong diajak ka play ka pos bari ngaronda. Gitu. Mana kilu mah? Moal we juga na. Ampurannya. Sing lancar wae. Siap. Semoga Siap. Bapak maneh tegal deui. Siap. Nya kitu we lah. Ka sing bisa deui ngahibur ieu teh banget anu sedih galau kita tentang cinta juga namanya. Bisa lah. Kayak diusahakeun penting. Siap. Nice. Bah, ayeuna melak naon di leuweung teh? Ya biasa menak sabrang hejo. Mana sabrang teh beut hejo, lain beureum kara. Nyak beureum kumaha duit gemuk dipake ke pamajikan, beli skin care naon skin care. Nah, skin care atuh skin care meureun. Heuh tah eta mah da bejeng beungeut beh glowing beh barodas kumaha kana itu geuning. Oh, by the way, Pak RT ke mananya? Sedatang-datang ya? Tadi dua-duanya. Emang si Rata diajak? Panen nama lain bagian alin. Nya tadi teh kurang diajak Pak RT teh. Sigahna keur galau ya Pak RT teh. Ah, pulang diketrok-ketrok heula sugan beh kadengeun gitu. Oh sok. Atau mending ulang tarik kita paret teh sinarieun. Galau, Bapak RT na keur galau. Mending ngerakeun pisan RT galau aing mah lah, mending geus ieu tah menang eta tah. Pah. Menaha anu. Kan teh tiluan, kurang saurang.
naon ka dieu sabar datang ka dieu meni kasopan pisan. Boring bah di imah we. Kan di sekolah. Kapan nya nama edisi non teh lockdown teh kapan nya? Eta mana geus lockdown deui atuh. Lockdown. Jangan saya pakai sok kaclok we kaclok. Sok aya tuh. Sok atulah. Kocok. Nah. Mana kumaha pipikiran teh tebet kakak balak genep. Ah, itu Pak RT. Ah, efek galau PRT mah. Hey guys, jangan berharap tentang cinta kalau gak mau hati terluka.